Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda adu di mana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robi qadar tinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Ratu Gendarwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan Nyi Sumarni Katut Sikarnaen anu mana harita tos aya di padumukanana Aki Dengkulnya. Samalah harita teh Nyi Sumarni parantos ngajentrekeun ngeunaan pamaksudanana. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Tak kitu pamaksadan abdi teh Ki. Janten abdi saja nyuhunkeun bantosan ka Aki sakumaha anu tos dilakukeun ku Aki dongkal salami ieu. Kumaha kinten-kintena? Ceuk Nyi Sumarni mungkas carita anak-anak. Ngahaja malapah gedang heula teu langsung nembrakeun paniatan ngeunaan maneh narek menta dianteur ka Aki Dengkul dina urusan muja atawa munjung kasiluman puhitanana Aki Dengkul. Sakumaha anu geus buleud anu aya dina pamikiranana. Ya, jadi kitu nya pamaksudannya nya. Salian cikitu nya aya deui teu. Sabab nurutkeun panempo batin Aki mah lain ukur kitu hungkul anu aya dina hate nyai teh. Sok we caritakeun ulah aya anu disumput-sumput meh puguh Aki migawena. Ceuk Aki Dengkul tetela seukeut pirasat nabah mitra Aki Dengkul teh. Sakedapan Nyi Sumarni teu waka ngajawab. Kalah ngareret ka salakina menta kasaluyuan meureun. Sikarnaen katempo unggeuk atuh pok Nyi Marni nyarita deui. Sumuhun Ki. Nemutkeun kasauran Aki dongkal mah cenah Aki teh tiasa ngantur ka jalmi anu gaduh paniatan. Muhun maksad abdi teh kuncen kitu sanes. Ceuk Nyi Sumarni rada asa-asa keneh rek balaka ngeunaan paniatan manehna nu sanyana ka Aki Dengkul. Nya Aki geus biasa purah nganteur ka jalma anu hayang sugih ku haliah dunia. Ku cara muja atawa muhit ka para siluman selemin anu aya di leuweung baraksakan. Bisa oge disebut kuncen Aki teh. Da memang eta pagawean Aki. Sok we langsung nyarita ulah puah puih wae ceuk Aki ge. Oh, alhamdulillah atuh ari kitu mah hartosna abdi telepat nempangan ka Aki. Tapi naha geuningan Aki teu cicing di leuweung baraksakan. Pan saur Aki Dengkul mah bumi Aki teh ayana di sisi leuweung. Nuhun di leuweung baraksakan. Geuningan di lembur ieu. Nyi Sumarni ngedalkeun heula kapanasaranana. Eta mah baheula atuh Nyi. Ayeuna mah Aki di dieu we di lembur. Keur naon cicing wae di leuweung hoream sok loba rametuk. Jaba jauh ka warung deui di tengah leuweung mah. Paling oge mun aya jalma anu boga niat menta diancur ka Gusti Ratu, pasti ku Aki diancur kitu. Aki Dengkul ngajelaskeun. Oh, ngartos atuh ari kitu mah sumuhun Aki abdi teh sami sareng jalmi-jalmi anu sanesna. Nya abdi dongkap ka Aki teh cendekna mah hoyong ngalap dunia ku jalan muhit kasiluman. Anu biasa sok dideusan ku Aki. Kumaha tiasa Ki? Ceuk Nyi Sumarni akhirna manehna nembrakeun pamaksudan anu sabenerna ka Ki Dengkul.
Tepuguhnya Nyai mah. Cenah tajirek minta tulung pikeun ngabinasa jalma jeung hayang ngawasa kana sakabeh hartanya. Ari ayeuna kalah jadi hayang munjung. Kumaha maksud Nyai teh anu sabenerna? Kudu jentre atuh. Ceuk Aki Dengkul mencerong kana beungeut Nyi Sumarni. Sumuhun ari satadina mah kitu niat awal abdi teh Ki. Mung saatos diemot-emot deui. Mending sakantenan muja we. Apanan pangna abdi kikian teh ari intina mah hoyong sugih ku dunya barana. Jantenkeun masalah paniatan anu kahiji tadi mah tiasa diengkekeun heula. Apanan upami abdi parantos janten muja nama gampil. Kantun ngawadalkeun we eta jalmi anu tadi disebatkeun teh. Atuh pakayana tos tangtos bakal janten milik abdi sagemlengna. Margi da sanes batur anjeunna teh. Wargi abdi pituin alias rai. Ceuk Nyi Sumarni leuwih ngajelaskeun deui ka Aki Dengkul. Geuningan jelema licik Nyai teh nya. Jaba cilicik teh telengeus deui taya ras-rasan. Sugan teh lain ka adi sorangan. Istilahnya mun ceuk bahasa legegna teh mah nya yeuh menyelam sambil minum air. Lain kitu meureun nya. Istilahna mah kieu 1 kali mendayung 2-3 pulau terjangkau. Cerdas lah, cerdas pisan. Tapi keun bae ketak eta mah urusan Nyai. Sabab anu nanggung sagala dosana oge Panyai Aki mah sakadar nganteur hungkul. Ulah kababawa, ulah kaciwit kulit kabawa daging. Ceuk Aki Dengkul sarua wae pamadegana teh jeung Aki Dongkal abong saturunan. Da saur Aki Dongkal oge teu sawios cenah. Memang teu tiasa kitu. Bisa, pokona asal geus buleud patekadan jeung aya keur syarat-syaratnya. Dupi kanggo syarat-syaratan naon wae Ki? Kela Aki rek nanya ari anu rek mujana teh Nyai atawa salaki Nyai. Abdi Ki. Caroge abdi mah nganteur hungkul. Janten sagala rupina abdi tos tanggal waler. Jawab Nyi Sumarni tandes geus teu galider deui. Ari geus puguh kitu mah puguh Aki oge engke sasanggem ka Gusti Ratuna. Ngadaptarkeunana meureun supaya kaharti mah. Nya ari ngeunaan keur syarat-syaratna mah biasa we. Sasajen sapuratina ngan di antarana kudu aya hulu embe hideung jeung hayam hideung. Kumaha sanggup? Ceuk Aki Dengkul melong ka Nyi Sumarni. Nya sanggem atuh Ki mung kedah ngagaluh heula panginten. Di mana ngagaluh eta embe hideung sareng sasajen anu sanesna deui teh Ki? Keun bae ku Aki meulina mah. Duitna we kadiekeun ka Aki keun. Ngadenge kitu mah Nyi Sumarni langsung muka tas anu disolendangkeun dina tak-takna. Ku siwel ngaluarkeun duit 5.000-an sababaraha lambar. Tuluy dibikeun ka Aki Dengkul. Sakieu cekap Ki. Cukup lah sakieu oge. Ngan ari buruh keur Aki namanya. Cenah bari namprak deui. Oh nya, sabaraha kanggo Akina kitu? Sabaraha we saikhlasna Aki mah datarang hargakeun. Atuh golosor weh Nyi Sumarni mikeun deui duit 5.000-an. Aya kana 10 lambarna. Cekap sakitu Ki. Upami kirang-kere mah engke we upami abdi tos beunghar. Ku abdi dipasihan deui ayeuna mah teu aya deui Ki. Keun bae asal aya keur meuli bako jeung dun kaung we Aki mah. Nya atuh lamun Nyai geus beunghar mah pidaku deui nepi ka taya kaingetan ka Aki. Ngan meureun engke we baso sore urang mangkat di dieu nya. Mangkat ka mana Ki? Si Karnain anu tata di ngabandungan nyeleungkeung. Nya ka ditu kaleuweung baraksakan. Apanan urang ngadeuheus ka Gusti Ratu pikeun nganteur pamajikan Ujang. Jadi Ujang mah keun bae teu kudu milu cicing we heula di dieu di imah Aki. Oh, nya bali kira-kira Ki. Nya teuing kumaha engke we ngan biasana mah cara nepi ka sapeuting jeput. Paling lamun deuk sore teh kirawan citengah peuting oge rengse.
Aki Dengkul ngajelaskeun ka si Karnaen. Atuh panginten poek ari balikna tengah wengi mah Ki. Mangkaning kayan di leuweung. Tina naon poek mah da mawa obor apan di dieu nya. Janten engke sonten ngawitanna miosna Ki. Sakedap deui atuh ayeuna ge tos bade asar. Ceuk Nyi Sumarni hayang leuwih jentre. Kasugri kaum dangu. Gancang nadina ieu carita wanci tunggang gunung Aki Dengkul jeung Nyi Sumarni geus araya di setengahing lalampahan. Nyata narek ngajugjug ka leuweung baraksakan pikeun ngadeuheus ka Ratu Siluman. Nyumadanan kahayang sarta paniatanana Nyi Sumarni. Wanci sareupna maranehna anjog ka sisi leuweung. Kaayaan eta leuweung teh pohara angker jeung geumanana. Rek kumaha teu pikasieun jeung pikakeungeun atuh. Kangaranan leuweung tempat panonoban para siluman celemin, dedemat-dedemi tur jurig baraksakan sejena teh kabeh ngarumpul di dinya. Eta leuweung anu katelah leuweung baraksakan teh tayalian tempatna karajaanana Ratu Centring Keling. Ratu Siluman genderewo anu nalika waktu baheula kungsi sababaraha kali bantrok jeung si turundul tea. Jadi jelas ayeuna mah mitra. Leuweung anu harita keur disorang ku Aki Dengkul jeung Nyi Sumarni teh si horeng si mana horeng geuningan leuweung tempat pangulinan si turundul keur waktu budak dina mangsa welasan taun anu geus kalarung. Sorog harita Aki Dengkul jeung Nyi Sumarni anjog hareupeun tangkal caringin anu gede nameh ampir aya 2 beuteung munding. Di dinya dina pelebah akarna katempo aya batu anu nemprak jabageus leucir deui. Jiga anu mindeng tapak didiukan. Bari ngecakeun babawaan sasajen ditunda di luhureun eta batu. Pok Aki Dengkul nyarita ka Nyi Sumarni. Sok liuk di dinya Nyi. Omatnya mun engke aya naon wae anu pikasieun atawa pikareuwaseun ulah lumpat. Keun bae da moalna nyaon, Aki nu tanggung jawab. Pokna bari gek diuk luhureun akar anu pernahna aya hareupeun batu tempat nendeun sasajen tadi tea. Nyi Sumarni oge nurutan diuk gigireun Aki Dengkul. Tuluy Aki Dengkul ngamimitian ngahurungkeun tapas kalapa anu diwadahan kana piring seng butut. Gur seuneuna hurung mending ngabebelah. Atuh jadi caang di eta patempatan teh. Sabab harita geus liwat wanci magrib, jadi kayaan didinya geus mimiti poek burekem. Perepet, perepet. Kadenge sora menyan anu dipuruluk-purulukeun ku si Aki di kana parukuyankeun teh peperepetan. Mungguh mata kukurayeun kadenge jeung karasana mun seueur jalma anu borangan mah. Keur kitu gorolang Aki Dengkul ngagorolang mapatkeun jampe pamakena. Nyaeta jampe atawa mantra pikeun ngondang Ratu Siluman anu rek di deuheusanana. Ahung kapara dedemat dedemit siluman selemin anu ngageugeuh di ieu tangkal. Anu talik di tempat anu maranti sila di tempat anu biasa linggih dina kursi gading gilang kancana. Kaula dina waktu ieu sejak dedeheus ka Gusti Ratu. Ratu sagalana ratu nu aya di ieu patempatan. Amit kula amit lain rek musik-musik anu nuju calik. Ngobah-ngobah anu nuju tapak. Hadir, hadir, hadir. Cenah katempo beuki lila awak Aki Dengkul beuki ngageter jiga anu lilinieun. Biwirna jadi rerenyohan jiga monyet anu rek diadu jeung baturna. Cacap Aki Dengkul ngagorolangkeun jang jauh kanana. Seor gelebug. Dak dumadak angin pating saleor pating gelebug di sakurilingeun eta tempat.
Nyi Sumarni oge nepi ka ampir cengkat tina diukna, mun teu inget kana papatah ti Aki Dengkul mah hayang lumpat we manehna teh. Sora anjing leuweung babaung lambat naker. Sorana rerendehan jiga nu angin-anginan. Dina kayaan kitu, berai kayaan di eta tempat jadi robah. Anu tadina di tengah leuweung teh ayeuna mah jadi aya di hiji rohangan anu ngemprai tur ngempur ku cahaya. Sakabeh nu aya di eta rohangan ku Nyi Sumarni katempona harurung harerang lir anu ditaretes ku emas berlian. Cilegeudeg dihareupeun nyaho-nyaho aya hiji jirim awewe, buukna panjang ririaban jiga katebak angin. Padahal da eueuh angin di sajeroning eta rohangan teh. Beungeutna mah teu sidik sabab katutupan ku buukna anu nutupan sakabeh beungeutna. Eta jirim ngajanteng hareupeun anu duaan. Teu lila pok kadenge nyarita ditujukeun ka Aki Dengkul. Aya naon Aki, pangna Aki ngadeuheus ka karaton kula. Pok geura caritakeun. Pokna tapi angger rupana mah teu katempo sabab katutupan ku buukna tadi teh. Atuh harita keneh oge Aki Dengkul gewat nyembah bari pok nyarita. Yesim Aki nyanggakeun sembah kapayunan Gusti Ratu sen. Ieu Aki teh sejajab saurang jalmi nu aya kahoyong. Nyatanya hoyong ngalap dunia ti Gusti Ratu. Rupina pelebah dinya namah teu kedah dicarioskeun deui. Gusti Ratu tangtosna parantos waspaos kana naon kahoyongna ieu jalmi. Pokna bari nunjuk ku jempolna ka Nyi Sumarni. Saha ngaran anjeun teh manusa? Naon anu dirasa? Hayang naon? Rek naon? Ceuk eta jirim anu tayalian ti Ratu Centring Keling. Ratuna para genderebo anu aya di leuweung baraksakan teh. Ayeuna mah katempo beungeutna ge sabab buukna anu nutupanana disingkapkeun ka tukang. Nyi Sumarni nepi ka ngayak-yak barang sidik kana rupana Ratu Centring Keling anu memang pikasieun, tapi antukna bari jeung neger-neger maneh pok Nyi Sumarni nyarita. Sumuhun Gusti Ratu abdi teh sakumaha anu disangkemkeun tadi ku Aki. Muhun eta hoyong ngalap dunia hoyong beunghar. Kituna teh bari nyembah nurutan Aki Dengkul. Geus teh kudu diomongkeun deui deuleu manusa bikangna. Saban-saban aya bangsa manusia anu diantur ngadeuheus ka kula. Pasti kabeh oge harayang sugih ku harta loba dunya. Hayang untung tina enteng, hayang loba duit tapi mumul hese, mumul gawe. Tapi teu nanaon geus sifat-sifat bangsa anjeun eta mah. Tapi geus nyaho jeung apal acan kana syarat jeung katangtuanana. Ceuk Ratu Centring Keling matana semuhurung molotot ka Nyi Sumarni. Ongkoh tadi nanyakeun, ari dijawab ku Nyi Sumarni kalah jeung seurikeun bari nyeceleh. Parantos Gusti Ratu, apan ku Aki tadi tos disanggakeun. Disanggakeun naon? Disanggakeun teh teu paruguh teuing. Ceuk Ratu Centring Keling molotot ka Nyi Sumarni. Sumuhun perkawis sasajen teh kitu manawi. Lain dala. Lain urusan sasajen. Aki geus dibejaan ku Aki ngeunaan syarat-syaratna. Ratu Centring Keling ngalieu ka Aki Dengkul. Mangga we langkung sae ku Gusti Ratu langsung wartoskeun nyanyaseun. Ceuk Aki Dengkul bari teu weleh dibarung ku nyembah. Atuh teu nanaon kitu mah. Minangka keur syaratna teu loba pancaraken pamenta ti kula mah. Cukup unggal taun nyadiakeun wadal manusa sasiki. Istilahna tunji teh. Tapi omat perlu dikanyahokeun ku anjeun manusa. Saha ngaran anjeun teh? Kita tadi ditanya acan ngabejakeun ngaran. Sumuhun punten Gusti Ratu, nami abdi nu katelah Marni Sumarni Gusti Ratu. Kajeun Sumarni oge sarua wae ngaran mah. Jadi heueuh kitu we syaratna mah ti mimiti poe ayeuna.
Anjeun geusah jadi balad kula. Sakali deui omat engke dina waktuna anjeun kudu nyerahkeun wadal manusa pikeun penembus harta anu rek dibikeun ku kaula ka anjeun. Perlu dikanyahokeun. Lamun dina waktuna anjeun teu bisa mere tumbal atawa wadal, eta hartina diri anjeun jeung kulawarga anjeun jadi gentina. Ngarti? Ceuk Ratu Centring Keling ngajelaskeun. Ngartos pisan Gusti Ratu. Tangtos bade diestokeun pisan ku abdi ge. Gampil perkawis wadal mah najan paripaosna sataun langkung ti hiji ge. Jawab Nyi Sumarni ngagampangkeun pisan. Marukanan ukur kari nuduhkeun ungkul we meureun masalah keur piwadaleun mah. Montong ngagampangkeun kitu dala. Yeuh dengekeun ku Anjeun Sumarni. Henteu sakabeh bangsa manusia bisa diwadalkeun. Ukur manusia-manusia anu aripis iman jeung hirupna loba poho ka pangeranana anu gampang bikeun jeung wadal mah. Nya, sumuhun, keunda terang abdi oge. Nya syukur atuh ari anjeun nyaho mah. Perkara harta anu bakal dibikeun ti kula ka anjeun saperti biasa. Dina jero saminggu sakali kula bakal ngutus Ki Barong pikeun nganterkeunna. Ngan kula teu bisa nangtukeun poe atawa peuting naon-naonna mah. Ari eta Ki Barong tugasna nyaeta purah nyokotan harta banda atawa duit-duit anu aya di sabudeureun lembur anjeun. Ceuk Ratu Centring Keling ngajentrekeun pisan ka Nyi Sumarni. Sakedapan Nyi Sumarni jadi ngahuleng, can ngarti kana maksud omongan Ratu Centring Keling ngeunaan anu disebutkeunana. Nyaeta harta atawa duit keur manehna hasil nyokotan ti tatangga-tatanggana. Tapi keur sawatara mah teu wani nanyakeun manehna teh. Ceuk pamikirna. Engke we rek ditanyakeun ka Ki Dengkul lamun geus baralik ti dinya. Sawios Gusti Ratu engke ku Aki oge bade dijelaskeun deui ka Nyi Sumarni. Bilih keterangan ti Gusti Ratu kirang kahatosan mah ku si Nyai nya. Ceuk Aki Dengkul milu mairan. Alus atuh ari kitu mah. Jog we ayeuna mah geura marulang sabab sagalana geus rengse. Pokona ti mimiti detik ieu anjeun jadi pangikut kula. Jadi balad kula Sumarni. Kade ulah poho kana syaratna. Beres nyarita kitu, reup kayaan jadi poek. Barang Nyi Sumarni ngareret ka Aki Dengkul katempo Aki Dengkul teh keur diuk dina akar bari nyang hareupan sasajen anu ngabarak dina nyiru. Diteundeun luhureun batu anu nemprak nu aya hareupeunana. Nyi Sumarni kakara sadar, harita manehna balik deui ka tempatna tadi. Aki, ari tadi urang teh aya di mana? Nah geuning ayeuna mah janten aya di dieu deui. Tanya Nyi Sumarni bari melong kasih Aki anu ukur katempo ngelemeng hideung. Sabab kaayaan harita pohara poek tur meredongna. Geuskeun bae teh kudu dipikiran. Engke we di imah ku Aki dijelaskeun ayeuna mah hayu we urang mulang da geus tinekanan sagala panyatan Nyai teh. Geus ditarima ku Gusti Ratu. Ayo urang mulang karunya salaki Nyai sorangan di imah. Bisi cangkeuleuh nu nungguan. Ceuk Aki Dengkul kituna teh bari cengkatina diukna. Atuh Nyi Sumarni oge nurutan cengkat. Satuluyna laleumpang ninggalkeun eta tempat, rek mulang ka imah Aki Dengkul. Aki, apanan Aki teh sanes janda kobor? Nah teu diseungut atuh meh teu poek teuing. Kapopohokeun Aki teh. Heula atuh urang seungeut heula. Kituna teh bari nyeungeut sumbu obor anu tatadi dicecekel. Atuh jug brayu wae kaayaan teh jadi caang marakbak kahibaran ku seuneu obor. Mitra cageulayu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.